para runung di sisi gunung. Aduh, alah nasib nepi kaki urangnya sadaya. Aduh. Jangan rezeki urang nepi kaki dulu. Tah sing jadi contoh. Culemur sorangan gieu we aing ge. Kira kowe teh nya atuh. Mela anu di imah nepi kaki heuh nu di imah. Iya. Lu pinter ngejatna euy. Wajah abekeun. Iya. Wes. Iya. Woi. Hayang nyaho we. Kepang langsung. Hah? Dialung kencing ka mana tah? Lepas berat teuing. Gagal. Nanasiban nepi kaki anjing. Gunung Rusi cacing mainan jatah kesaka sarbuk yang hebat luar biasa. Cantik panci sidik alun-alun dicatar dapurana pamukikeun sana maklum pajanu nyawe heula huyuh we nya mata ulah ngajago dok nya eta kuteneungna ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara Ai soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik, saban menit, saban kicep, saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti
lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RT jeung RW eta turutan kuring sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya nu beunghar geus kararumad nu miskin geus ceceremad tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuning pintu kehancuran nyaan tuliskeun terlebih teh paingan teneungnya gitu nya da kuring mah tuh da sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut karena sunah rasul jeung ka pangeran batin kualining maha agung teh teu aya deui semaheun angin Allah cek pangeran nu iman muncul bahasa Arab nomor ya ayyuhalladzina amanu tuh jalma-jalma nu iman poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka gini eta ya jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lemur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon mau aya deui anu bakal bisa apa karena tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa karena seluk beluk karena adat istiadat basana istiadatna geus apal hartina teteh diterima ku masyarakat nu kitu teh matak moal silau kuring mah halus iya wait hai wait hai geus wait ya waduh hampuran ulah wait ya alah sok hayang nyaho aduh lesot kan woi hayang nyaho karasa walala aduh sing salamet ora sida wala dialungkeun fitnah stiker sayang tumampara asta jingat dibongohan di ala urat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya uluh tuh kelepasannya mana bilungan teh pas karena urat tadi di dieu ieu aya keneh teu bibirna ngabodor teh bujul tapi itu bau aing gini teu karasa aduh wayahna we wala kaula percaya kana maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ai di bawah duanana kaula teh ridu wah ridu jeung beurang nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya ande kawinikeun maneh asa awewena we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah murid kasep
tapi ia datang ke itu aduh nah orang kedut Demak. uluhu Demak. Aduh, caludi can bau kelek deh. jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh dek dibawa we ku haula duduh teuing nyai anu geulis anak buah ieu ngan omat teh ulah dinya nyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu beuneu dumeh sangaran hup wiyuh leutik tapi berat ieu jelema teh Papa. what yo tuna lampah eta kacarius Wih, dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatot Kaca laras. nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatot Kaca lajeng dicanak kahanap ya pilih jadi nuyuh dola ya aduh nuhun nagang kumaha nasib pun lanceng Paman Arjuna di mana atuh sareng kumaha nasibna salamet kuring jang Alhamdulillah nuhun. kumaha nasib pun lanceuk keur mah Paman Arjuna doala teu aya sumuhun eta oge pulan diuk niat kedak kebat yang hati ugogo daulah hebat TPI makin asik aja. sepanjang orang kumaha ulah kenatnya ikhtiar ilmu tuntut dunia siap nuamun perlu disinglah
Ayu Agung paparwita samia rempel samia pang sekar mekar inggalike pandele si pandan arum di pagelaran Jawi Keraton Nagara Giriretna Sang Nalendra Prabu Kanda Kamurkan ngahaturanan anak ye sang putri Bupati Gaulan coba kar kali asus ya banget kadangan ayeuna ye patih kaula nyeri bohong sosonget nae candek datang mun maksud pinanggi gagal karenanya
Kalengiran wontening pagelaran Jawi Sang Nalendra bibisik Prabu Kandaka Murka ngaturan lingis Senopati ngandika ai kumaha teuing yen nepi ka ayeuna nyeri beheung sosongeteun sok komo ningal anu jadi anak watir karena warugana sanggup ngorbankeun jiwa raga kaula tibatan anak jadi korban ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieun anak nepi ka candeg datang keneh wae anu geulis anak ama wirgining si anu kiwarican kaluar ti kamarna Nyai gawe sabar Gusti ulah kapalangnya sabar daparantos dijodoh-jodohkeun parantos aya papasanganana ya benar gitu cek abdi oge gitu panon poe moal bade salahnya surup di mana wae iraha wae bakal dadahan we atuh kulan Gusti laras gitu pikeun hajatan Gus di bejaan ahli-ahli seniman seniman seniwati on panano es parantos diwartosan rantos atuh ti glamor SOS parantos dina waktosna resepsi teh cenah eta tuang putra teh palai numpak Singa Depok atos di mana tah nya eta ti Kang Robot syukur Pancasilatna ngeyeuk seureuna atuh Didin Bajuri Kang Dindin syukur atuh cenah bilih bade ngapawe ya parantos sadayana ge dipanyeran ku abdi Gusti parantos Ieu 50% masih atuh anu resep ngadu doma palih ti kidul parantos disayogikeun kalangna kengeng namut cenah kaina ti Pak Haji Sansan Arjasari Arjasari atut syukur di wetan di Majalaya saha bilih bade ngangge juru kawih doma Ibu Neni Hayati sareng Ibu Mama Hayati sareng Imas Mintarsih eta teh juru kawih doma aya siap ya nu mawi ku abdi dijahit di sana kana seni wayang golek dijahit nasibna ye syukur Sinen Calung anu tengah mah ayeuna atuh cenah bilih MC na cenah eta Adina Baran aya cek Jang Risman sanaos sakedeung peuyeuk teu naon eta oge sareng si Jenong ya bilih bade nangap main bola di Jalak Harupat di lapangan Stadion Sijalak Harupat Stadion Jalak Harupat ayeuna mah parantos diresmikeun usaha warga Bandung Bagja nu taya papadana boga stadion anu sakitu megahna
main bola cing saya malihan kamari ge menang pan minggu nu tukang teh nyaeta 4 hiji Oh, mohon. nya Persikap Mohon sareng Gajah Tunggal. sareng Gajah Tunggal Kenging. dan Gajah Baru ya syukur lebih geus di bejaan parantos naib parantos Ya, lebih nama. badai sabaraha dinten sabaraha wengi kulan Gusti ayeuna mah seueur dalang anu nganggur sasi-sasi ieu mah kulan ku ayana korban tsunami teh seueur seniman anu korban oge kabawa palit sanes teu payu abdi ge sabulan sakali ayeuna mah ya kula hayang gerang ngais incu sakomo lamun incu teh lalaki dah-dahane kula Gusti ye clear pendra surak hambal-hambalan yen telakeun patih nagara sampun dumugi dateng sa sorak kenal haladria ada sang patih sampun dumugi ega Sumping. wala Den Pati Sumping bulan Den. naon atau sumping patihna atau sumping eta atau sumping mawa pimpinan tuan tapi gini itu mah nungtun monyet ya sampurasun ya rampe datan nila tangga demane pakulingan rana daguan dia di luar cebot datan nila tangga demane pakulingan rana denira angsam ya wilujeng sumpih kakang patih sembah kapihatur ya non wilujeng sumpih non salamet kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astrajingga dikersakeun dina waktu kaula ngabantun calon mantu calon carogena si Nyai Wirginingsih bener hasil timbalan pingah amarwaka pingah amar waka sota pingah anak kagiri-giri lagi aten merah kingkang mindanget ya kingkang mindanget ya ada teuing suka bunga anak kula si Nyai Wirginingsih atuh kula hayang gerak tepung jeung calon mantu anu mana coba cana ka dieu kakang Pati anak kasakti saya nanging ieu punten bae naon teu cacat minantu aing sanes soal teu cacatna pilih ieu mah pilih tuang putri cenah mun sanes ieu panuhun ulah bade benu urang jajabkeun deui we ka habitatna ka tempatna kitu manawi da ieu mah hasil usaha nah ngomong kitu aya naonnya sun pilih ieu mah di mana mantu kaula cing da mungun dibawa ka karaton ieu teh merod ieu merod kitu mah doma boah iya cing anu diikat gini baju hidung bawa ka dieu gitu
Cep, cep. hadir Raden aya di luar Raden Astajinga dihaturkan ke Raden Astajinga supados tiasa dedeus ka ieu karaton. Berhatosan. Sok para petugas, bawa terus lebat oh iya murun. Iya, Allah. Nyaon itu para petugas sing ngarakai. Salesirian. Jigana iya berarti. Cep, cep. Hadir Raden aya di luar Raden Astajinga dihaturkan ke Raden Astajinga supados tiasa dedeus ka ieu karaton. Berhatosan. Sok para petugas, bawa terus lebat oh iya murun. Iya, Allah. Nyaon itu para petugas sing ngarakai. Salesirian. Jigana iya berarti. Silakan dia. Datang nera tangan demam. Salah jadi kuing nengah. Datang nera tangan demam yang pakulingan rana nera. Iya. Anu rek ngabuncis gitu. Naon dia? Tukang lais jika. Sadaya-daya. Ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegub. Naon lengser sana naon geus datang. Nah, ieu lengser geus datang. Sanes nguninggakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astajinga teh ieu. Hah? Naon? Sumun Astajinga teh ieu. Aina asa kabina-bina teuing ieu teh. Dedengan teh Astajinga pi manuntun aing leres. Singkerap ulah dewa. Singkerap purna dewa. Bangsat yang daerah tingkang nafsu gila-gila. Ya nafsu gila-gila. Ya bangsat ngahina luar biasa kaing ieu boga lanceuk. Aing teh lain mata bedah gablek duduluhan. Aya nu kieu bentukna digubuk ka dieu nanaonan sia ngahina ka aing. Atuh aing teu panggih mamontong make jeung neangan rupa-rupa alasan kurang ajar. Beureunan bakat tingku hese neanganana der nu ngalah suluh digubuk. Ayaku kabina-bina teuin nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung nasib tepi ka kieu kaula. Syah ini montong maka yang datang karena penaik syah dan ayah kanan digubung kunyuk. Lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh. Mudah-mudahan bakat tingku hese neneangan. Nya dare nu ngurak ditewak. Saya nama kieu Malawi. Moto makanya saya siap. Ieu pangna dibantun teh aya kasamianana. Sarua naon? Sieun ieu teh nuju kabung bulengan ku tuang putri. Ku Dewi Wigining si sami penakna dina impenan. Nya kulantaran akur keun soa rupana mah. Cenah eta si nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun deui we, urang jajabkeun deui.
ulang bilarian deh naon rugel naon marawi Ya orang karena sayang. tong boro anak aing sebel nenyona Pemode si Kerneng atuh. jauhin oge dah piraku aing lalaki izin komo awewe tobat saya taros bae hai saha sagaran abdi astajinga jajapkeun deui we isina abdi nya isi kelana ulah pono harapan maneh bilanya nage keng jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi kadang-kadang abdi diracun kurang dieu ieu nya Hari kawin hari diusir juga. ampun mau kiat abdi ku adat-adatan di toha aya bahan diperas aing beak harta teh bunghar kena itu syarat maras nanahaon Pari paus. cek paripaos na mah bener maneh ngaran astajinga nuhun bulan hayang kawin gini sih di mana pangi dina impian bulan ya sia daek di papatahan ngomong gitu tak kuya jurig Terus disetel heula cenah. indah bisa jadi disetel di jalan Ya, geus menang nyetel beda. menang nyetelkeun cenah modern kudu cenah modern kudu kieu daek teh daek ieu mah ngomong sekali ini dibebekeun secara hamdu bae Aya odang di balik buta. tayokeun deui ngahina ka makhluk pangeran Jane ngahina ai putri raja anu geulis kawanti-wanti kudu kawin ka beruk mah iraha cenah dawuh ti dituna Kasih beruk. nya dageul jeung atuh dina surat kabar teh ngajeblak raja nagara anu dipunyung-punyung di semah di dama-dama hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruk beh daerah atuh Raja berbantukan oa. aduh keturunanna teh kaiduna teh Surili oa Wal begitu. awas ya kitu Ruksa keturunan. balikeun deui sia ieu mah kieu we urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong sanes bilih kumaha bilih laras ieu teu mungkin meureun teu luncat mah geresok luncat pasti tuang putri ningali nu kitu mah gara sada sonten wa nyai ieu wa ye nyai anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan nyai Aya aya uka-uka aya gentayangan nyai dek dikawinkeun ka uka aya penampakan Nyai. aya penampakan nyai wah hoyong gara terang laras kisah laki nyai parantos sumpik ieu ka dieu gara tingali nyai ka dieu ngan umat nyai ulah soak datan nirata ngademan datan nira eta pisan leres ieu oh cicing ya nama kaulan nama tua ya wa maneh nyilakakeun nyai mawa jurig ka dieu jurig naon nama ha cenah ngaku nama astajinga anu mana taglis wa ta ieu lain tobat isin engkang emut keneh dina impenan ieu pisan tobat dulu dulu itu nuhun wa
nuhun pisan wa laras pisan iya pisan lakinya iya pisan tobat dulu 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 itu nuhun pisan wa laras pisan iya pisan lakinya teh budak diheureyan ieu aduh isin gelis isin aduh tobat teuing Gusti nuhun ama Nyai engat tikahkeun ieu pisan laki Nyai teh ama bener-bener anak aing kaporong Gusti anak kieu teuing nasib diri bagja awak aing nepi kaki anak aing kaporong anak aing kausap setan gara-gara syeta aya kadua ka anak aing teh ngarojong ampun teuing aing bakal wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang Nyai anak aing ulah kaporong eta teh jurig lain bisa laki Nyai jurig teh Nyai naon ari ama make jeung jurig sagala hudang-hud leres pisan ieu kan bae tong ditikahkeun di masa tepung oge punah pada wangsul isin cicing Wangsule mung ongkosan untung mah jeung hayang dianteurkeun da geus kolot bari teh ka itu kabur ini teh tuh geus tabiling wae penjerong aing nu nganterkeun lagi eta ku gede hulu mah jeung hayang dianteurkeun jeung kana lama ulah gelis Nyai sarua jeung maehan ama bakal wiwirang ku tatangga negara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga minantu kana goreng patut nah saur saha goreng patut kasep teh ama kasep ceuk Nyai mah sakieu main serangna di mana dukuna teh si goblok nepi kana apa kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung model bojo ka abdi nyebatna teh si manis we padahal anak aing kasep tenang coba moal teh ditukun ayo enggak tikahkeun ulah Nyai ulah hei cepot hayang sabaraha juta sia dibere duit ku aing asa balik nya teh kedah masihan artos bade wangsul eneng ge kulan kasadayana ieu teh sawios teh kedah dijajabkeun isin abdi isin abdi ge uga harga diri atuh bade ngojay we di laut bade permios kasadayana kaula nuhun paehan Kang anak aing ngagabrug nu gelo hai Nyai kamerang kesya tobat bau kelek aduh nu buah hati kemang soca mustika akang di pawenangan ngarayu jurig mustika akang di Pangalengan mulai di pawenangan Mapai jalan satapak jog anyog ke hiji lemur teu rasa capena da akang puguh numpak ojek coba mundeuk jelema bener ge make gituan anya nu gelo meureun ampun teh ampun Kang tong muli ulah ceurik
tong dicuncurikan aduh diraoseun Kang coba itu Pajarkeun teh mah diraos teh. bakat tingku bogo eta sorak kitu ge pajarkeun teh raoseun ya katipu pakai mahugi ulah Kang Ega amati kakeun Ega upami Kang jeung namanya Aka Putra sawios atuh Nyai dina waktu sayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkluk bener malah sok moal jadi dosa namun Krishna ya paehan hareupeun amat tuman lain jelema pileuyan amat Duh, neng, nanaon teh neng? Nyai. Nanaon Nyai? Pileuyan. Tegang pati ilang punya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya. Saang bulan 14 tegeneuk sareng teu maleuk Balumbang timur jalan ke desa Sapuan Pileuyan dunya. Kang sanaos acan ngaliwatan tikah dasarna teh hiji panutan kalbu bebende pamepes hate bebeureuh anu geus manuk Pileuyan tibatan kaula teu kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat leuwih hade pae ngabali anak amal geulis Untung kajewangan. kelana Nyai kadeukeun heug atuh ku amah deuk dikawin kadeukeun heula Krishna no kadeukeun bagur atuh naha ampun nasib nepi ka Nyai dileuletik di ais-ais inung maneh geus teu aya teh teuing ku amah dikawinkeun ngan omat ka para wartawan ulah diasupkeun kana surat kabar Nyai kawin ampun hek dikawinkeun tapi asta jingga dikawinkeun ku aing alhamdulillah goblok Nuhun ayah gitu. nuhun atuh aya palai sabaraha hiji kawan putu ti abdi teu sudi bijil anak ti sia ku aing dijejek Pencet. nya eta mah wae da ku wakina wah cilaka raja tenang hek ku kaula dikawinkeun tapi inget hayang duit sabaraha juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui nya uang kewe atuh ya sok Nyai ka dieu Lebe mana be? aing wakilan kitu rek ngawinkeun ka Bapak Lebe anu geus dikontrak Bapak Lebe ka dieu Lebe dugas dipanjer mana? jadi sagedeung he Bapak Lebe datos di kamari di dieu nanti da tebih teh lebena teh Kurang mana atuh? nya lebena teh jauh pisan mun tas laut tinu sakambangan dengdelet teng tuni lareng itu mah nah curik ge mah bakti bulan Gusti ya Bapak Lebe ya mohon Artis aja nama. aduh cerita hatam ya. iya curik ge mah bakti bulan Gusti ya Bapak Lebe ya mohon Artis aja nama. aduh cerita hatam ya. iya wayana anak kaula kawinkeun ku si Bapak
ngawakilan anu hak nikahkeun mah salira ku aing nuhun mangga saya punjanya Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres kayaknya bidin anu neng dupi anu bade ditikahkeun teh kaula bapak ulu si neng ieu anu geulis ka wanti-wanti mana atuh calon panganten pamegetna karep isina meulah ayo kapayun empah Walte Ustad Ayub lebih enak anu mana iya pisalah kieu kaula teh gigireun kaula anu eta kawin sia kawin hayang sabaraha juta be ai kitu sih ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui nya jamu kumaha cara oge we bagideun sekalian surat kawin jeung surat serah sekalian bareng bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi dia hiji mangga neng kaula nun dupi kakasih teh saha kaula Wirginingsih diserat lin binti Kang Cengrama Prabu Kanda Kamurkan binti Prabu Kanda Kamurkan salaku raja negara ieu Giriretna tapi lo dupi calon panganten pamegete abdi saha abdi asa jingga ngaran teh asa jingga Astra Jingga bin Semar Semar bin sarung ayeuna bade naroskeun ka Neng dupi pala ditikahkeun anak kaieu Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh henteu diadu-adu maksud teh henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain neng nyalira laras sumuhun sen teu di adu-adu ku sepuh henteu dupi Astra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae sugan kitu ditotok-totok henteu ulan koyong abdi heeh teu aya unsur paksaan teu aya pada cinta sumuh-sumuhun bangga ai parantos kitu mah bade ngawakilkeun wae ya kami kan buru aing teh yang ngomong sok aju ka dieu geulis sok pindah ka hareup Astra Jingga sae mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu tah kitu kumaha geus kieu antos sakedap mangga bade dituntun ku abdi tapi bade jalira sok tuntun kaula salaku raja negara Giriretna Prabu dupi kakasih teh saha aing piraku sia teh apa ka raja sorangan kana kamurka sumuhun kaula Prabu Kanda Kamurka salaku ramana putri ya saurkeun kaula salaku raja Kanda Kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih ayeuna dinten ieu bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan pokona bade kawin nah ieu raja teh bedegong nyaeta Wirginingsih ka Astra Jingga bin Semar popot
tarima abdi nikah KDW Wirginingsih putrina Prabu Kana Kamurka Raja Negara Giri Retna sah mas kawin goblok kalayan mas kawin datang ke Banduna naon bedengnya celok ke dia tuh coba cacan tesah kawin diajuk itu tapi kalau gagal kira kawinnya aduh pohon deui aing namanya teh sepok nyai neng kaulah nun bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha cing gede ji mental negara mental mas PC kemana sih itu jembatan aya bahan batal ya kawinnya deh maklum akang mah kesebel teu kawin jadi poho deui Kang kalau teh pas kawin nama anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula eta mas kawinna ieu wah cilaka wah bahaya mangga ini mah urang sakeun ya labi teuing yeuh lapar saya nu ngantosan mah tuh oh tang tol mulai serah terima heula gitu bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alat silat alat sholat heuh poho deuna nah aya leuwih pohoan ceuy haula ngawinkeun Wirginingsih ka Asta Jingga bin Semar kalayan mas kawin ka nyaah ka deudeuh ka cinta kaula ka nyaahna ieu si cepot kana kaula pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra tegas Prabu Kana Kamurka kalayan mas kawin ka nyaah ka deudeuh ka ulas ka asih anu moal pegat deui sah mana sah naon dengan Nyi Isyah sah aduh ama mangga geura munjungan ka tuang rama Nyai munjungan parantos sereng sewe cinakna mana iya geuning ke paneuring ka jejeg nog mah nya ku sumageung dina upacara adat mah lamun si Cepot mah lain ngajejeg nog ngajejeg waduk ya nya teh naon atawa jejeg mitohan ya putra dina nggoning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut wah ya geus sok Cepot munjungan geus teu kudu wah abdi parantos kawin ye empek didoakeun Cepot cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah goblok isna kuaslin ka putra we wah doana didoakeun ku anu aduh bagja teuing kaula nu taku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek beber layar bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik tama iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajroning rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raus sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundarat jadi salah ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina beda abdi mah teu tadak kumaha salakina eta mah sok pot si Cepot anu kuleuheun nu make ikat beungeut beurem ya nah eta darah biru dikawinkeun ka darah beku si Cepot gede milik teh si goblok si Semar bapana turunan jin ulah lalawara ku kaula ge bieu terek dipaehan nanging kaula teh boga lanceuk ku nyaah-nyaah teuing ka si Cepot jeung anak kaula disalametkeun tuh dibawa ka luhur dibawa ka alas pring gandingan salaboa-boa nah upami salira tiasa nyanak pun anak
mangga urang kawinkeun bari paehan si cepotna. Nah beres parantos kitu punten anger siapkeun tenaga pikiran urang tuturkeun geuning itu aya urang tuturkeun ya saya tak abdi bade lagi lebih goblok jadi paehan baik tuna lampah eta kacarios ieu dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng Putri kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswata mangahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu nuju tapa salam kali hadiah ya jalan tamang hadiah namun lami tetapang sama-sama jangan kasuat-cuat dulu gitu paingan kami jakeun eueuh ti Amarta ti Madukara nya tawe keur melekun tatapa ieu budak anak aing nepi ka kieuna deui cukup deuh Arjuna anak ieu naon tama jalikur mah oh syukur kepada lempang biasa gitu Ngidul minang kaki julang kakak salam kalimah ninemu wani tetepang sokasa kasuat-suat Pak Haji Anu kasuat-suat Setiawati ulah kendatnya ikhtiar kamu tutup dengan siawana petisi kuman perutisi
aku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek beber layar bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik tama iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sanjoring rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut rau sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundara jadi salah ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina beda abdi mah teu tadak ku masalahina eta mah sakpot ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi randa beng serat urang ieu sae kang kumaha tuh parantos kejadian begini aduh tacan naon-naon tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui teng teuingeun nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula bulan madu eta jadi nurun ngabodorna mah ka aing tapi rada nyarinya bener sana naon ke geus klop eta guys klop aya rada gelo nu sarua hayang make jeung hayang bulan alaeun we yakin abdi salaku salakina ieu pun bojo sen ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo benar patina uripna hirupna tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amakan salami keluar nyawa naon paribasana keluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos lengse abdi teh parantos ka balai nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi ieu teh leres tuang putra benar tadi satu asana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal waler aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina tah abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu karena wujudna atawa karena katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngayakeun tindakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kari tulis ayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neng hayu keluar loh kurang ajar bangsat aya tewak waduh or ai lebe iraha dibayarna ieu teh nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu tah daya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar kana ditampili aing atuh tong maka dikawinkeun kudu nu macan mayar aduh mah kading memeh ka dieu teh aing teh nganyok hayam kaulan coba teuing Gusti bieuna cekeng Ciraja mah bakal leuwih ari tahu nya we geuning leuwih teh leuwih nyeri cilaka para petugas saling wae bakal disasar ti corona si cabot nyai wayana nyai bongana geus cuma takat sampelak kami tahu atas bangsa yakin modal siap bangsat nuhun kang ih sawang suna
sangka Bapak doa Bapak abi teh kieu aja ma terus laksana abi teh kawin Bapak jangan beulis aduh kauntun tipung kata Mang Behas Nyai laras teh cinta ya Kakang nama kesasauran kitu kaula teh lahir batin salira teh punjungan kaula semakeun kaula engkang nuhun penas ti kersayang tumampara ieu panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasekti ngarau Astra Jingga sareng ieu sang putri dicana kabur wayah bangsat kurang ajar anak aing bawa barang sang Nalendra bade ngebledik ieu patih nagara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan nirata ngademan sampurasun anger datan nirata ngademan ewa pamulingan rana denera Kang Samya Prapta nah geuning anger Prabu aya di luar ieu toba ya geuning ieu kasepuhan ti Astina wilujeng sumping paman wilujeng sumping nuhun sareng saha paman seueur atuh tepi lo damel urang kalebet karaton aya pikir saeunaon geuning ieu kasepuhan di kangaleutkeun teuing ngabanaleut umat moal datang teh inang kasepuhan anu mawi ada teu sae aya di luar mah keuneuh aya maksana we wungkul naon nu mawi anger kautus ku raja negara Astina Prabu Duryodana wireh anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pameget kakasihna teh Mandrakomara aya eta Mandrakomara teh katari kataji ka pati-pati ka Pendang Asmara ka tuang putra kalau Cep Mandra teh Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas pada giring ka dieu sareng Cep Mas tuh teh kitu meulawi bade ngalamar tubah ya laras pabatnya aduh pun anak parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh pun anak si Nyai geus boga salaki oh kasaha ka urang mana kaburangan pisan asuh ilahan nikah nembe lamun mangkukna ka dieu mata manya nu matak cau ge aduh geuning teh acan ka kuping raramean bororah hayang ngahibur boga pinantu gejul kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana nger dikawinkeun da budakna bogoheun pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si Asta Jingga nah itu anger teh kaporong teh si Cepot anu kuleuheun nu make ikat beungeut ya nah eta darah biru dikawinkeun ka darah beku si Cepot gede milik teh si goblok